Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Inna fi khalqis samawati sanyana tetep dina ciptaan langit wal ardi jeung bumi wa ma jeung perkara fihi ma anu aya di langit bumi minal ajaibi tina pirang-pirang kaanehan waqtilafil laili jeung dina gonta-gantina peuting wan nahari jeung berang bidahabi kalawan leungit wal maji jeung datang wa ziyadati jeung nambahan wan nuqsani jeung ngurangan kadang peuting panjang kadang peuting nu pendek kadang berang panjang kadang berang nu pendek wal fulki jeung kapal as-sufuni tegasna pirang-pirang kapal alati anu tajri berjalan ieu kapal fil bahri di laut wala tarsubu jeung teu ngarelep ieu kapal mukirotan tingkahna dibeungbeuratan bima ku perkara yanfa'u anu manfaat ieu perkara annasa keur manusa minat tijaroti tina pirang-pirang harta dagangan wal humali jeung pirang-pirang kuatan wa ma jeung perkara anzala anu geus nurunkeun saha Allahu Allah minas samai ti langit mimmain nyatana tina cai hujan matorin tegasna cai hujan pa ahya mangka ngahirupkeun Allah bihi ku eta cai hujan al ardo kana bumi bin nabati ngahirupkeun Allah kana bumi teh ku ayana jajadian ba'da mautiha dina sanggeus paehna eta bumi ya bisiha tegasna sanggeus garingna ieu bumi wa basa jeung ngagelarkeun Allah paroko tegasna misah-misah Allah wa nasyara jeung ngagelarkeun Allah bihi ku eta cai fiha di bumi mingkul lidabatin kana sakabeh sasatoan naon sababna li annahum karna ieu sasatoan teh eta yanmuna ngagedean bil khosibi kalawan tanah subur alka ini anu tetep anhu tina sabab eta cai wa tasrifir riyahi jeung bulak-balikna angin taklibiha tegasna bulak-balikna riyah januban ka kidul wasimalan jeung ka kaler lain ka kenca harotan tingkahna panas gae wabaridatan jeung aya angin panas angin tiis wasahabi jeung pirang-pirang mega al goimi tegasna pir mega al musakhori anu
ditalukeun. Al mudallali tegasna anu dituduhkeun bi amrillahi anu ditundukkeun dihinakeun tepi katurut kumaha Allah bi amrillahi ta'ala kana kalawan parentah Allah ta'ala. Yasiru anu maju ieu mega ila haitsu syaa ka mana wae karepna baina samai antara langit wal ardi jeung bumi teu pernah aya mega cicing di langit teu pernah aya mega cicing di bumi. Mega mah antara langit jeung bumi. Bila alaqatin kalawan teu aya hubungan eueuh anu nganteng antara langit jeung bumi tapi tetep cicingna di tengah-tengah antara langit bumi. La ayatin yakti pirang-pirang pituduh mangka eta kabeh anu tos dicarioskeun dieu la ayatin yakti jadi pituduh dalatin tegasna anu nuduhkeun ala wahdaniyatihi kana wahdaniyatna Allah taala wahdaniyatihi taala kana wahdaniyatna Allah taala liqaumin ka kaum yaqiluna anu berakal. Ya tadabbaruna tegasna anu mikir-mikir ieu kaum. Sababun nuzul atawa asbabun nuzul. Kuduna mah sababun nuzul. Asbabun nuzulna ieu ayat. Dina sabadana Allah nurunkeun ayat wa ilahukum ilahu wahid. Asbabun nuzulna ayat wa ilahukum ilahu wahid teh kieu. Hei Muhammad sif lana bi ilahaka gitu. Cek orang-orang Quraisy Muhammad sifatan ka kami sararea tentang pangeran maneh. Maka Allah nurunkeun ayat wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Hei pangeran maneh teh pangeran anu sahiji teu aya pangeran salian anjeunna. Anjeunna teh anu maha rahman, anjeunna teh anu maha rahim. Sabada lungsurna eta ayat wa ilahukum orang-orang munafikin dina sapalina asbabun nuzul muninga ta'ajjabal musyrikuna wa qala ilaha wa qalu ilaha wahidan lain kana sodikon paliyati nabi ayatin. Muhammad bener pangeran maneh teh pangeran anu sahiji. Lamun bener maneh nyebutkeun yen pangeran maneh teh pangeran anu sahiji, tuduhkeun ka kami naon tanda-tanda yen pangeran anu disembah ku maneh teh adalah pangeran anu ngan hiji. Cek asbabun nuzul riwayat anu kahiji. Hadisna hadis mudol. Ari riwayat ari darajat hadis teh aya mudol mursalnya naon di kitu teh aya matruk aya deui maudhu. Aya maudhu mah hadis pangpalsuna. Jadi lain eta deui mah lain lemah deui tapi palsu. Saking ku palsu-palsuna tepi ka eueuh dina kitab hadis anu dhaif anu nerangkeun hadis maudhu gitu. Maudhu disebutna. Aya matruk mah salu aya leungan tina maudhu. Ngan aya ulama anu ngameunangkeun ngamalkeun hadis maudhu. Saperti naon? Man adzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Eta hadis teh maudhu. Ngan maudhu palabah manana? Maudhu lafadzna sahih maknana. Lamun ningali lafadzna mah diteangan dikorehan dina kitab hadis nu kumaha wae moal kapanggih da maudhu artina palsu eta hadis. Tapi naon atuh sahih maknana da yakin kituna kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Ngan lamun nyarioskeun hadis eta cenah ulah disebutkeun hadis. Gitu nya. Jadi mudhal asbabun nuzul nu kahiji. Riwayat anu kadua, oh jadi mudolna mah. Riwayat anu kadua diuningakeun. Yen kafir Quraisy dina waktos lungsurna ayat wa ilahukum ilahu wahid.
Muhammad kami erek percaya yen pangeran maneh teh hiji. Muhammad kami rek yakin yek iman ka maneh rek iman ka Allah yen Allah teh ngan hiji, Allah teh anu ngadamel urang sararea, tapi jadikeun ka kami ud'ullaha ayyaj'ala lana sofan asopat zahaban. Ngadua maneh ka Allah supaya ngajadikeun gunung Sopa sebagai emas gitu. Maka Allah nyangeman kana eta pamundut ti urang kafir Quraisy teh. Dawuh Kangjeng Nabi timbalan ti Allah, "Hei, ku Allah dijadikeun eta gunung Sopa sebagai emas." Ngan lamun eta gunung Sopa geus jadi emas, tetep kaum maneh Muhammad teu iman keneh, maka ku kami kaum maneh bakal ditibaan bencana anu mana eta bencana teu keuna ka umat-umat nu samemehna, leuwih daripada umat-umat nu sateu acana. Maka dawuh Kangjeng Nabi, "Bios Gusti abdi bade dakwah naratas we lalaunan." Lungsurlah ayat inna fi khalqis samawati wal ard. Naon papatahna keur urang ge sok loba siga munafikin Quraisy. Aing mah kakarek rek iman ka Allah, kakarek rek nuturkeun parentah Allah. Lamun anu mawa agama Allah, nah ngabogaan kanehan. Kan kitu lain. Hayang kiai anu boga karomah. Nu kumaha anu disebutkeun karomah teh? Nyaeta kiai anu bisa ngapung ngawang-ngawang antar suhunan nu hiji jeung suhunan anu sejen. Oh, berarti eta kiai teh geus alus katakwaan ka Gusti Allah. Oh, hayang aing mah euy, hayang kiai anu bisa ngaleungit. Tapi kales eueuh, ilang tanpa leungit tanpa lebih, ilang tanpa krana. Ujung-ujung aya di Mekah we misalkeun, tah hayang kitu lain urang mah lamun iman teh. Hegai Pak Kiai, hegai Pak Ustad, hegai pengemban agama, abdi rek iman ka Allah, abdi rek nuturkeun parentah Allah, ngan tunjukkeun kehebatan-kehebatan Allah anu ditibakeun ka salira. Maka dijawab ku Allah, inna fi khalqis samawati wal ard. Hei, sanyana dina penciptaan langit, sanyana dina penciptaan bumi, sanyana dina nyiptakeun Allah kana sagala rupa perkara anu aya di langit jeung bumi, kadituna jawab la ayatil liqaumi yaqilun. Eta teh mangrupa ayat, mangrupa pituduh, mangrupa dilalah, mangrupa pituduh pitunjuk keur jelema-jelema anu ngabogaan akal sampurna. Rek iman ka Allah teh teu kudu ngadaguan lesna hiji kampung jadi ditunjuk ku hiji jelema, ditunjuk hiji kampung tes leungit teu kudu kitu. Da jelema baheula oge dibuktikeun mujizat ti Kangjeng Nabi, lain iman ka Allah, lain iman ka saha ka Kangjeng Nabi, kalakah kagum we ka Kangjeng Nabi teh Muhammad boga sihir anu hebri. Naon atuh? Lain kitu. Da ari nu dianggap luar biasa kurang mah sabenerna pisan kulantaran eta perkara teh langka. Contoh, zaman Mang Nasihin keur leutik, Mang Nasihin nempo jelema ngawangkong ti kajauhan dina film Mak Lampir. Zaman si Abing keur leutik, sot telepati ngagroan guru-guruna ti kajauhan. Torojol Alexander Graham Bell nya anu mangihan telepon, bisa nelepon jarak jauh antara Cianjur jeung Sukabumi. Jelema anu di Cianjur bisa ngawangkong jeung urang Sukabumi. Baheula mah keur waktu anyar datang eta teh perkara anu aneh. Naon sababna make aneh? Hah? Sabab jarang waktu harita. Anjir hebat euy boga kasaktian jelema ti kajauhan bisa
nelepon. Ayeuna mah geus teu dianggap aneh. Padahal lamun di pikiran gitu, lamun di pikiran keneh mah perkara sakabeh perkara mangrupakeun sesuatu anu aneh. Ong mikiran naon? Mikiran telepon, mikiran ngapung mah jauh teuing, mikiran huntu we urang. Boga huntu sararea. Bu. Gaduh waos. Gaduh waos, Bu. Aya. Ari waos ibu ti mimiti jadi tepi ka wayah kieu geus manyangan sabaraha senti, geus manyangan sabaraha meter. Teu manyangan. Kunaon ari tina mimitina eueuh make jadi aya. Di pikiran matak butek demutan matak bejat balikeun kana syahadat la ilaha illallah. Teu aya nu ngajadikeun ieu huntu kecuali Allah. Boga buuk bu, boga buuk. Gaduh rambut gaduh. Eta buuk kurang diantep sabulan, diantep satahun bakal semet bakal manyangan atawa anger wae. Bakal manjangan bakal anger wae. Bakal manjangan satahun semet tak 2 tahun semet dada, 3 tahun semet bujang, 4 tahun semet bujur gitu lain. Di pikiran matak butek demutan matak bejat di mana golongna? Kumaha cara manjanganana? Lamun ditapakuran buuk ka buuk ieu. Aya deui bulu keneh sarua. Tempatna teu jauh beda-beda teu jengkalan henteu sugan. Ieu mah sameter di antara sirah jeung naon? Jeung halis teh henteu. Bulu keneh ti mimiti jadi tepi ka wayah kieu geus manyangan sabaraha senti. Sugan halis urang sabulan ngaliwatan panon, 2 bulan ngaliwatan gado, 3 bulan ngaliwatan dada. Henteu teu kitu. Halis urang teh mimiti jadi tepi ka wayah kieu di mana remna? Kumaha cara ngremna? Tempat jadina sarua jeung buuk, tapi kunaon ari buuk make jadi manjangan, ari halis make jadi henteu manjangan. Di pikiran matak butek demutan matak lieur balikeun kana syahadat la ilaha illallah. Dina hati teu aya anu bisa manjangkeun kana buuk, teu aya anu bisa ngangerkeun jadina halis kecuali Allah. Tah sabenerna pisan lamun urang hayang makrifat ka Allah, lamun urang hayang imankeun ka Allah, rek ngadaguan sesuatu anu aneh, mangka eta urang teh teu beda jeung munafikin Quraisy, teu beda jeung musyrikin Quraisy. Anu baheula musyrikin Quraisy ge menta naon? Supaya didatangkeun, supaya dijadikeun sopa, gunung sopa dijadikeun emas. Padahal sabenerna lamun ditapakuran, lamun dipikiran, kabeh perkara mangrupakeun sebuah keanehan, kabeh perkara mangrupakeun ayat-ayat tanda-tanda ayana Allah, kabeh perkara bisa jadi beladang keur makrifat urang ka Gusti Allah. Boga rambutan mimiti hejo terus beureum terus aya eusian. Eta rambutan aya eusian karasa amisna kuleta urang. Waktu rambutan hejo teu poho ka Allah. Allah ieu rambutan teu nyieun hejo-hejo, teu nyieun rambutan. Allah anu nyieun rambutan. Allah anu nyieun hejo dina ieu rambutan. Daregdeg teh rambutan teh menangkeun jadi beureum. Saha nu ngabeureumkeunana? Moal aya nu ngabeureumkeun rambutan. Ieu rambutan teu nyieun beureum teu nyieun rambutan. Allah anu ngajadikeun ieu rambutan. Allah anu ngabeureumkeun kana ieu rambutan. Jadi rambutan jeung beureumna teh nu saha atuh? Nalika eta rambutan diasaan ku urang teu poho kanu ngamiskeunana. Ieu rambutan karasa amis torojol cau ti mimiti kesan jadi amis. Teu aya nu nyieun amis teu nyieun cau, cau teu nyieun amis. Allah anu nyieun cau, Allah anu nyieun amis dina eta cau. Jadi amis jeung cau teh nu saha atuh? Tong mikiran ka mana meuni rek wau jeung Allah mah.
pikiran ka ditu ka dieu rek terang ka Allah mah cukup pikiran dadamelan Allah anu geus aya nu geus katempo ku urang mah kaeta bisa jadi ladang bisa jadi bahan keur geusan urang ngawauhkeun diri ka Gusti Allah. Gitu. Dina penciptaan langit jeung bumi gonta-gantina peuting jeung beurang eta beurang jadi peuting jadi beurang lamun di pikiran mata kaneh. Jeung kapal wal fulkilati tajri fil bahri bimayang paunas kapal anu aya di tengah laut ancleung-ancleungan teu ngarelep-ngarelep geus dibeungbeuratan kunaon-naon oge. Kunaon aya kayu nu dijieun kapal jeung kayu nu sajena. Ongkoh kayuna sarua tapi kayuna beda. Ngamang nu itu mah nu ieu mah henteu aya kayu nu teu ngamang aya loba. Naon teh la ayatil liqaumi yaqilun jadi ayat jadi tanda keur kaum anu berakal. Wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in. Jeung Allah anu nurunkeun hujan. Turunna hujan mangrupakeun sesuatu anu aneh. Terus nande pahya bihil ardo bada mautiha ku ayana turun hujan bihi bumi jadi subur. Naon deui wabasa fiha min kulli dabah terus ku ayana bumi eta subur eta sasato anu aya di bumi naon bisa gumelar bisa barang dahar bisa nyatu eta teh mangrupakeun perkara-perkara anu arane ajaib lamun di pikiran mah. Sasatoan terus bung-buahan jadi araramis naon deui bung-buahan jadi salalubur ku ayana turunna hujan eta teh mangrupakeun sesuatu nu aneh. Wa tasrifir riyah gular-gilerna angin ti kulon ka wetan ti kidul ka kaler ti kaler ka kidul kulon wetan kulon terus gitu. Terus aya angin panas aya angin tiis eta teh mangrupakeun perkara nu aneh lamun di pikiran. Naon deui wasahabil musakhori jeung mega anu ditalukeun ku Gusti Allah baina samai wal ardi antara langit jeung bumi teu pernah eta mega cicing di langit teu pernah eta mega cicing di bumi ongkoh heueuh nu nganceng antara langit jeung bumi tapi kunaon eta mega teu nepi-nepi ka langit teu turun-turun ka bumi. Naon tah la ayatil liqaumi yaqilun eta teh jadi tanda jadi ayat keur kaum-kaum anu berakal. Jadi lamun urang masih keneh nempo ciptaan Allah masih keneh can wauh ka Allah mangka urang teh disebutna ku Quran mah jelema teu gableg akal jelema teu molok kita ayatil liqaumi yaqilun. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sing jadi panggeuing keur sararea keur nu ngawangkong jeung keur nu ngadengikeun sing jadi manfaat sing jadi amal sing jadi bekal sing jadi saksi urang sararea pernah diajar ngeusian ngaberak kana kayakinan hate urang dina ngawauhkeun diri dina ngamarifatkeun hate ka Gusti Allah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu asina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Maulaya shalli
Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syuhibina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana min kulli abwabil ilmi wa yazid lana min kulli abwabil ilmi wa yassir lana min kulli abwabil ilmi ilman wa fahman daqiqan fil laili wan nahar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin. Am tarzuqan al-wasi'ah wa am tarzuqal amanah. Sallallahu alaihi wasallam.